Bibayanil a'yanin najisati. Orang kawitan, Pak. Siap? Mangga, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam Balian bin Malakan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu syuruk wa ila hadrati khususan Salim bin Samir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Faqih wa khususan Aizalani radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum usulihim wa qur'ihim bil barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Bibayanil a'yani halna tetep dina martelakeun pirang-pirang ain an najisati anu najis hukumna cek syara. Tutlaku diucapkeun naon an najasatu najis alal aini kana ain anu katemuan najis mazazan kalawan itlaq majajan mursalan kalawan itlaq majaz mursal min babil itlaqi tina bab itlaq ala khaliq wa iradati jeung iradah al mahali kana tempat kaqaulika seperti ucapan anjeun hadza saubun najasatun hada ari ieu asaubun pakaian najasatun najis hukumna wa amal hakikatuha jeung anapun ari hakikatna najasah najis bahwa mangkana najis waspun eta sifat alqaimu anu tumetep bil mahali kana tempat ail badani tegasna kana badan awil makani atawa kana tempat awis saubi atawa kana pakaian. Anajas satu hari pirang-pirang najis salasun eta ayat 3 bil aksamil mutarattabati kalawan pirang-pirang bagian anu ditartibkeun ala hukmiha netepan kana hukumna najis wa ghusliha jeung ngumbahna najis ahaduha ari kahijina tina salasa mughaladatun nya eta najis mughaladah ail musyaddadatun tegasna najis anu dibangetkeun fi hukmiha dina hukum wasaniha jeung ari kaduana tina nu tilu mukhaffafatun eta najis mukhaffafah bidzalika naon dina hukumna aidon deui wasalisuha jeung katiluna tina nu tilu al mutawassitah mutawassitatun eta najis mutawassitah hukum bainal mukhaladati di antara najis mukhaladah wal mukhaffafati jeung najis mukhaffafah bidzalika dina hukumna aidon deui al mughaladatu ari najis mughalada najasatul kalbi eta najis anjing wal mu'alaman jeung sanajan ayana anjing eta menang belajar menang
menang ngadidik ya nangalatih gitu. Wal hinjiri jeung bagong lianau karasanya nyana itu hinjir bagong akbahu eta leuwih goreng halan naonana halan tingkahna minal kalbi tinimbang anjing. Idla yakhilu karena henteu halal naon ikatina ngukutna ngingukna eta bagong bihalin kalawan hiji tingkah ma'im kana sarta kongang atau bisana intifa'i ngalap manfaat bihi ku itu bagong hinjir binawil mahamli kalawan umpamana mawa alaihi kana itu bagong paharajati maka keluar naon alhasartu gegeremetan wahya jeung arias gegeremetan sigorun eta anu laleutik dawa bentina sasatuan al ardi anu tetep di bumi paina maka sanyanyana gegeremetan eta wa ilam yakhilu jeung sanajan teu halal non iktinau ngukutna iktinauha ngukutna itu gegeremetan bihalin sama sekali lakin ngan tetapina la yumkinu henteu kongang naon iltifa ngalap manfaat bihaku itu kegeremetan pasal dinya atau kopina hah? Wah di situ di kanang wadah kopi nu aya mah di kanang di situ eta ucing tepi lueun we deui. Aduh nu hiji mah kageleng karunya ucing teh. Kageleng mobil teh kanyahoan. Da kitu mana mobil teh. Super. Oh mobil ka dia dia. Cicing di jero aya pas bijil deui langsung pejer innalillahi jeung deui. Ya ieu sana teh. Ngarokok 2 bungkus aduh sakit teh tedekeun eureun hayang eureun ngarokok teh hese udah kumaha teh kamari beres roes nya pasal nyarioskeun masalah naon kamari teh anu jadi suci tina pirang-pirang najis katanya. Model arak najis bisa jadi suci di mana-mana eta arak jadi cuka tapi ulah kacampuran itu ulah kakeunaan geusik ulah kakeunaan naon eta terus ayana bangke kulit muning misalnya najis bangke teh tah kulitna bisa jadi suci tapi anger tong di dahar bisa pakai ampar pakai naon gitu. atau naon bangke anu bijil sato nu aya sato model bilatung nama suci teh naon kan ulah di dahar bangke nama najis ayeuna pasal nyaroskeun masalah najis beda kotor jeung najis beda aya najis mah karena suci, kotor mah karena bersih. Model bersih can puguh suci. Model baju anyar ya, Aris beli baju di toko.
lamun rek dipake salat kudu diseseh heula. Bisa ya najis naon eta teh. Eta dina raraga urang apik kita ngapikan. Matu modenan diseseh heula mah seungit nu sagita leungit. Allah keun bae leungit. Kitu. Kita kudu anyar, baju anyar. Entong ka dipake salat misalkan lebaran. Nepi kacapna kitu dilaan. Tadi kita nempot. Ya Allah sayang teh aya nu make calana. Capna teh aya keneh dina motor hareupeun bisa nyiap. Kan wae meureunna pohoeun ieu teh cing teh. Tukang ngahaja. Jadi lamun baju anyar teh can puguh suci eta teh. Bersih nama. Ngan can puguh suci gitu. Katakan kudu dikumpah heula diseseh heula mun acuk teh. Ada pan aya cara-cara nyeuseuk. Oh, model usum halodo iya. Pan usum halodo cai teh hese, nyeuseuk teh dikeuman. Keuman deterjenan. Kocak-kocak di dinya. Kocak-kocak dina jolang. Perat asupkeun deui kana cai nu anyar dina jolang asup. Kocak-kocak deui ieu terus dina eta dikocakeun nepi ka mana ge moal jadi suci eta. Eta nepi ka mana ge kan dikeuman. Eta nepi ka mana ge moal suci-suci nya sih kitu. Mata tong dikeuman nya sih ngabersihkeun teh. Ngabersihkeun mah cenah datang cai nu ngalir. Ngabuang. Ulah ngabersihkeun dina jolang atau dina wadah kecuali dina kula lah dina naon. Itu. Jadi ngabersihkeun acuh kudu bari cai ngalir. Jadi kabuang gitu. Enak di ngabersihkeun dina cai eta na jolang. Ya nu pertama bisa wae, panu kadua mah cai dina pindah milu kana acuh gitu. Wae nah saya aja mata kemungkinan cai ngalir we kabuang langsung. Biasana ibu-ibu anu sum halodo teh sok kitu teh nya teh. Ulah teh Pak. Pasal nyareoskeun masalah najis ya. Jadi najis teh sifat cenah. Hakikatna najis teh. Jadi sabisa napal kana baju, kana tempat, kana pakaian. Najis. Nah meunang lamun urang teh mah cicing dina naon pinuh ku najis awak. Eta. Lamun pagawean mah teu naon, pagaweanana misalkan cicingna teh dina najis, teu naon. Ngan aya sakonyong-konyong kitu aya najis teh meunang. Udah dibersihan buru-buru. Mun biasa mah sok sanajan teu rek salat oge. Tetep saya nama dina kayan suci. Saya nama mau rek salat. Aduh, apik, tapi piluhun we ucingna tah. Apaleun ka bapana? An-najasatu salasun. Ari pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Eta ya nurutkeun ilmu fikih. Nurutkeun ilmu tauhid mah syirik oge najis. Asyirkun najasatun dan yang syirik itu najis gitu kan. Nah aya nu nyebatkeun termasuk najis hukmiyah cenah syirik teh. Najis teh katingali gitu. Penyakit gitu, penyakit hati orang itu najis itu teh. Najis hukmiyah najis nu teu katempo. Itu ngaruksak gitu hati orang. Bil aksamil mutarotabin
kalawan pirang-pirang babagian anu ditartibkeun ala hukmiha wa ghusliha. Jadi ayeuna pasal rek nyarioskeun masalah najis, najis anu tilu rupa termasuk mungkin ngabersihkeun eta najis. Tata cara ngabersihanana najis gitu. Ya. Mana? Ya, per mulang. Mana kita oleh-oleh pelabuhan gitu. Ya. Mana cenah oleh-olehna? Bohong. Cumi. Itu beja. Tanggen nyarioskeun masalah najis jeung cara-cara ngabersihan eta najis. Ini ilmu fikih. Jadi najis itu hiji perkara anu matak ngahalangan karena sholat. Khususna heula rek sholat urang. Itu najis, teu sah sholat. Mau najis barang najis. Mau di atas wudu nicak tai hayam. Batal wuduna teu? Teu. Sholat menang teu? Teu meunang. Naon sabaraha mawana najis nu katempo. Surut ayan matak ti luhur aya fi bayanil ayanin najisati. Gitu. Ayan hareuteuna katempo. Nu teu katempo mah. Nah, modana beuteung urang kan getih najis. Na beuteung urang itu loba najis kotor-kotoran. Eta katempo. Matak lamun ayeuna urang keur salat aya reungit bisa nyedot getih urang eta nu bekas peureum entah mau dipencet keun antep kajian diusap we cenah hiber. Lamun misalkan diusap kadupak bucat gitu eta jadi najis tah. Eta na baju na apa eta. Diusap we cenah hiber kitu. Kade we hiber kana sajadah diusap di sajadah atuh kana najis. Dan namun bisa mah di masjid misalnya aya reungit di masjid entong dipaehan. Itu jadi najis jadi nya meureun atuh. Mun di masjid dina tembok gitu. Ulah katanya. Ya cara ngabersihanana ya najis. Ya, termasuk kayak dina hati-hati urang oge loba najis ya loba kotor lah katanya anu matak ngahalangan karena madepna hati urang ka Gusti Allah na pikiran urang nah lah segala rupa itu loba perkara-perkara itu matak ngahalangan itu bisa disebutkan najis sedang halangan itu ngahalangan karena madepna hati ka Gusti Allah nu kuduna hati urang teh pusat teh ka Gusti ya kehalangan ku itu itu. Jadi hese nyerepna cahaya ilahiyah ka diri urang hese nyerep sampai kehalangan mulai kaca gitu. Mun bersih mah apa di senter tembus tapi kok kotor mah mantul deh itu tembus. Nah hati orangnya gitu ibarat kaca matakeun ada hesenya ngabersihan lagi matak salit-salit teh ngabersihan bagi diajar naon we pokona mah urang diajar ngarasakeun kanikmatan ti Gusti we jeung urang diajar ngajalani takdir gitu. Jadi entong ninggal kana sababiyah hate mah ninggalna langsung fokus karena ketentuan Gusti. Hate mah ulah terpengaruh ku ala urusan dunia urusan sababiyah. Hate mah ya sakaya jadi penyakit kayak itu nate. Mata hate mah tah saya ketentuan Gusti meureun di atas ketentuan Gusti. Lamun ningali kana sababiyah hate wah jadi nafsu jeung emosi kayak itu. Bakal tambah masalah. Mulai kanikmatan ya orang. Makanya lamun orang hayang menang kanikmatan hirup hate orang jeung pikiran orang ulah kana goreng. Lamun pikiran orang kana goreng
Engke teh kadang-kadang asa kabingbing kana goreng kena teh. Padamelan urang asa ngajurus kana goreng. Gitu. Made mikasieun perkara nu dibayang-bayang kadang-kadang terjadi eta. Nah, jadi sugesti pikiran urang, makana tong mikir-mikir kana goreng. Jeung moal tenang we. Gitu nya, lamun dina pikiran urang masih kene aya pikiran-pikiran kan masalah goreng, moal tenang hirup. Sieun teh ya, itu ieu teh ya. Gitu, lamun mereka Sumedang teh maris sieun di jalan goreng pikiran goreng sieun anu atuh tungtung lain itu henteu gitu. Lacan puguh. Gitu, mentak tong mikasieun jeung mika melang ku perkara nu can pararugu. Mun bade teangan solusina. Ketika sieun anu solusina naon? Sieun ieu solusina naon? Hariwang kieu suku teangan solusina ulah nya di dinya. Ulah mentok sebatas hariwang hungkul. Ulah. Tapi kudu tetep solusina naon? Mangkat ya ke Bandung, sieun macet. Tah berarti teh solusina kumaha mun macet. Wah mun macet urak jalan dieu we. Gitu, mangkat. Apakah henteu nya? Teu kudu dipake solusina dan teu tulus macet naon ge. Tapi mun kita sieun macet teu tulus mangkat kan can puguh beuting macet beuting teu kakareksieun. Gitu. Matak lamun aya kahamelang, kahariwang bari teangan solusi. Tong mentok di dinya. Gitu. Mun bisa mah pasrahkeun we ka Gusti, tetap berjalan. Orang ya. Ku aya pikiran-pikiran goreng, hate-hate goreng moal aya kanikmatan, tapi ka mana ge. Teu geunah we. Ku sabab urang loba salah, loba dosa rasa ku diperberi urang, torojo polisi ka dieu. Gebeg jiga rek neang, padahal mah polisi mah rek madon ngopi ibaratna. Gitu, made di jalan deh heula, buka dosa ieu. Teboga SIM. Nah, ngalap nopo satpam gebog juga pakai pakaian polisi kayak gitu kan? Ya ternyata ya kesalahan mulai kanikmatan. Nah, masalah kesalahan masa dayana kayaknya setiap jalmi lah pada gaduh. Ngan urang ulah nepi ka anger tapi tetap kudu ngarobah. Jeung ulah dihaja we mun bisa mah gitu. Da salah mah tepatna jalma malin sanu maluluhoto. Wanisian tepat salah, tepat pohon gitu kan. Pada bahasana ulah letik hate lamun tiba kesalahan itu lah keun jalma. Ulah ngarasa era, ulah ngarasakeun mah jalma ngaranna gitu. Tapi urang tetap berusaha robah. Tak, pada najis itu barang najis mah lompatna ke dibersihanna kalimat suci. Lamun kotor karena bersih. Baju bersih can puguh suci. Men meuli baju di toko anyar kene, seungit toko ibaratna lah seuseuh we. Anu sabaraha bisi ayana najis, da urang ngajaga, ngaraksa. Itu tak nu nyeuseum cara-carana. Eta. Ahaduha ari kahijina tine tilu najis teh kan aya tilu. Hiji mughaladotun najis mughaladoh. Ayal musaddadatun tegasna anu dibangetkeun berat. Najis nu berat. Maksud beratna lain berat beban tapi nilaina bobana borasa baraton sana borasa najis mughaladoh lah nilainya najis banget ya banget nak bihukmiha dina hukumna najasah hukumna najis berat najis mughaladoh wasaniha jeung kaduana muhaffafatun najis muhaffafah bidzalika nadina hukum nade aidon dia tawasali sajangkan mutasatan mustawasit. Jadi najis teh najis mughaladoh, najis muhaffafah, najis mutawassithah. Najis bainal mughaladah teh di antara najis mughaladah wal muhaffafatu bidzalika aidon dia. Al mughaladatu jeung ari najis mughaladah najasatul qalbi eta najis anjing walau mu'alaman jeung sanajan diajar dididik. Ngingu anjing ya
Kan ari ngingu anjing mah meunang alasana dua perkara kahiji anjing keur ngajaga kadua anjing keur moro teh naon ngingu anjing asal pugu alasanana da anu bakal ngajadikeun kaharti teh ku alasan matak lamun rek migawean naon urang kudu apal alasanana rek ka Bandung alasanna naon ka Bandung rek anu itu jadi ulah migawe hiji perkara teu pugu alasanana. Kadang-kadang migawe salah ge ari alasanana kuat mah deh alasanana naon gitu. Nah, kadang-kadang pendapatna jalma atau katarimana ku jalma walaupun bohong ari alasanna kaharti ku akalna eta jalma ditarima we. Bohong oge. Alasanna masuk akal cenah alasanana oge gitu. Padahal bohong. Ayeuna walaupun bener tapi teu bisa nerangkeun, teu bisa alasan, kadang jadi salah. Gitu. Anu aya kekuatan tadi alasan ingin anjing menang ingin anjing asal alasan teh anjing keur moro anjing keur ngajaga itu lamun urang rek ingin anjing keur naon geura moro tara ngajaga naon geura urang masih baheula tukang ngangon domba ngangon sapi gitu nya. Lebih kalau ditegol 100 domba teh anjing jaga. Kita keur moro nama rek moro sasatuan rek moro bangsat. Sebut anjing pelacak mun moro bangsat nya moro nu salah. Anjing pelacak. Sami najis. Anjing. Kumaha cenah lamun anjingna dididik? Ya anjing nepi ka bisa dititah nyokot bisa nganteng bis titah nulisnya pengpulpenna bisa kan mah masalahnya anjing dititah kan yang ngarti lah cek pare bahasana dititah itu ya nyokot teh kan kubangusna nyokot teh itu iya ngarti ya anjing titah sasalaman leungeunna tadi kitu emang ngarti dididik kumaha cenah kita walau mualaman jeung sok sanajan eta anjing eta dibere pelajaran atau menang ngadidik tetep najis moga lado gitu. Wal hinjiri jeung bagong celeng babi lianau karena sanyanya hinjir celeng akbau halan eta leuwih goreng naon halan tingkahna minal kalbi tinimbang anjing gitu. Mantap dina anjing mah dimenangkeun ngingu asal anjingna keur moro jeung anjingna keur paragi ngajaga tapi dina masalah babi mah teu aya meunang ngingu babi keur anu teu aya ngingu babi tapi anjing mah menang bahkan nepi ka 10 alasan atau 10 pelajaran tina dirina anjing gitu. Hiji we heula anjing mah lamun dibere sakuma tara kageleunang dibere tulang tara sugan ngareret teh lamun jelema sok aya nu merepet teh dibere sapapat mun saeutik cenah teh jelema mah eta saeutik cenah atuh ngomong kan hate aya jelema anjing mah ye tulang mogol eta anjing bela na kadunungan luar biasa anjing tapi eleh ku ucing mah teu bela ka dunungan tapi dunungan meuli kasur ucing nu panggeulana nyarean kucing mah di ucing jeung anjing paling bela kene anjing mah bela namanya anjing ka dunungan anjing mah bela tapi ucing gitu tapi ucing yang oke, kurang sopan ucing mah. Tempo dahar nyampeurkeun di ini teh karena lemarian bujur ucing mah. Anjing mah di mana? Ting asup ka ieu mah di urang mah. Kecuali ge nya nu beda deui kitu. Anjing mah taat bela. Ku taat anjing ridho disimpen di luar. Segan pundung kegeleunna. Urang anu bakti kadunungan urang nu ngabela kadunungan urang ditempatkeun ku dunungan di luar ridho apakah hayang ka jero kukuh anjing gitu
dibere kumah di dahar caplin eta resepna we sakumaha urang resep kana daging hayam dibere saeutik kegelenengan keur resep dengan dia tadi dibere saeutik cenah gitu tah ieu jalma makanya aya sababaraha hal anu mana eta anjing teh nya kasebutan gitu. Mana lamun ningal dina ieu Syekh Nawawi nyarioskeun katanya li annahu akbahu halan minal kalbi karena sanyanyana itu celeng babi leuwih goreng tingkahna minal kalbi tinimbang anjing mah daek barang gawe babi mah cicing dahar sare ngorok manya eta jelema rek nurutan kadinya dahar sare tagola atuh minimal sajam mentak manfaat aya na ngarokok teh supaya henteu langsung ngagoler terus dahar teh ngarokok heula teu kuat ya malam lauk tuh teu kuat misalkan pan ke ngarokok mah ge dalam teu ngarokok berlangsung yang saya teh salah orang Bandung ya teu macet di jalan macet oh gitu babi mah naon gawena geura gitu babi nya bagong eta mantak saur Syekh Nawawi leuwih goreng tingkahna teh cenah tibatan anjing mah masih kene nu ngaran-ngaran anjing masih kene aya lah kasebut kahadean dibanding jeung bagong aya belana aya gawena mantak anjing mah di antarana henteu mutlak teu meunang ngingu anjing beda jeung bagong mah mutlak tapi anjing mah meunang puguh alasanana nya keur bangsa urang ieu mah kitu nya anjing moro anjing ngajaga teh naon eta naon urang rek ngingu anjing naon karena mending ka ngingu hayam lah puguh tah komodo mah ngingu domba kamu ngarita gitu kapita ada babaturan siap ngingu domba Garut tuh eta bakalanana 3 juta sana karek sakieu neng teh 3 juta wah anu hade mah 3 juta bakalan itu nyata hayang ngingu ceng teh ngingu domba ya dengan ngaritna ceng teh daek mah wah marah hayam ngantek sieun ku hayam bujangan teh mah kumaha lamun hayam nu itu mah teh ngalantong ya entos amang nepi ka gareuneuk ya pacokan we galak teh cebret sok si ade ka kanan gitu tah leuwih goreng cenah babi mah tibatan anjing idla yahillu iktina'uhu karena henteu halal naon ngukutna itu bagong nya babi teh dah anjing mah masih kene bisa diingu tapi babi mah teu dimeunangkeun keur bangsa urang mah ingu anjing ingu na hungkul teh meunang komo ngadaharna gitu ari anjing mah ngadahar teh meunang ingu mah kaleuh made ucing ingu teu naon eta ngadahar ulah daging ucing kumaha rasana hah ai tai ucing kumaha asem cenah kasih geus ya eta itu meunang ingu nya keur urang-urang melah na anjing jeung babi ge naon diingu teu aya kepentingan urang eta kecuali urang lamun sisi leuweung bumi eta nya keur ngajaga we bisa pibahayaeun saya naon teh atau urang sok moro tenana kita mah rekoleksi cenah nah teh eta tak teu halal cenah ngingu anak ge babi ngomong ngadaharna idla yahillu karena teu halal naon iktina'uhu itu ngukutna itu hinjir
bihalin kalawan hiji tingkah ma'imkani sarta kongkang atau bisa al-intifai ngalap manfaat bihi ku eta hinjir. Binahwil mahli kalawan umpamana mawa alaihi kana eta hinjir fa kharajatil asaratu maka keluar naon gegeremetan gorengan katanya gorengan gegeremetan. Wah iya jeung ari gegeremetan sigoro dawabin eta anu laletik tina sasatoan. Kadang-kadang pan babi mendinganan model non cacing dan ininya. Cacing naon katanya. Jadi loba pimadoroteun lah. Teu halal ngingun eta meunang. Ngingun hayam, ngingun manuk. Karunya aja ngingun manuk berkurungan. Lamun teh di Paraban, di Paraban mana? Dilestarikeun. Aya nu nyebut di Paraban ya ulah. Yang penting manuk bungaheun di manian diurusnya di aya vitaminan nih kan. Ayam ge sarua vitamin. Terus jadi sehat. Ulah ingungul, aya di Paraban paek. Sasatuan anu tetep di bumi mana cacing ningnya bagong misalnya. Paina maka sanyana itu kegeremetan ilam yakhilla yang sanajan teu halal naon iktinau naon nguputna uha nguputna eta kegeremetan bihalin sama sekali lakin ngan tetapina la yumkinu teu kaungal al irtifa'u naon ngalap manfaat biha ku eta kegeremetan wa par'i ahadihima najis jeung najisnya basteran anakna basteran ahadihima salah sajina anjing anakna taina buluna tulangna gitu karena wana kami najis monggo lado nincak teh anjing ya tahun sabarahanya ke kelas 4 SD inget ya ngalakuan segedeng pan sok resep ke gunung itu tuh ke puntas buang karet meren si suku teh nincak teh bagong suku teh eta terus dina dampal ya teh ngajar noal ngagarin coy aragung saragung gitu tah suur itu tuh disuat tina baruleud sageung ge baruleud hararang cai kan coba cai disuat eta mah disuat teh aya laliangan kalebet beureun jaramna segede jarum dihitung teh aya 6 aya 7 teh tina salian disuatan terus diminyakan enon nya diminyakan minyak letik dideang make lampu eta peperepetanana meureun eta kumaha tah perepet da mah eta ateulna mesti inget tahun sabaraha 87 meureun tahun sabaraha 8 genep tah inget tah nya dina ieu pan barolong cara mode kagarin coy kudu airnya tapi marageung disuat gitu teh nya teh barolong lebat teh eta teh lamun diminyakan gitu atawa kapas diminyakan beuleum kapas teh gitu tah beuleum kana lampu kadiekeun repet atau didiangkeun peperepetan inget makat ku ateu digaro ku kuku teu kuateun
nepi ka ku kalengbat nyamuk. Entos we puripan dibaru ku sakar kebar nyamuk atau ku sabun colek. Purina teh. Ya daripada atur mending peuri. Atau aku eta ku nya sakar bat nyamuk gitu. Eta. Atau aku eta ku doa gitu. Eta. Nyata damang-damang teh gitu. Ditungtu teh, da inget uyah kieu, unggal uyah kieu teh di daerah perepet, di parai. Tah kungsi hayang apa kumaha eta kumana teh? Ku ieu pan baheula mah tuh aya etem, apal etem teu? Apal etem ah? Hah? Asep apa? Wah, makanya etem pernah lagi ngalapare leungeun di kitu teh. Padahal tinggal aya pan ngalapare di arit eta mah. Ya mah etem panangan gitu. Etem peringat. Tah, pan aya awian etem teh. Tah ateul teh ku awi etem teh dikeruk kita. Terus kana henteu diketrukeun truk kana henteu. Harirup. Barodas. Oh iya ceng teh. Ingat ya kelas 4 SD eta. Tahun 8 kedap 87 8 gitu pas. Eta. Ingat ada bapak raksak atuh ke SD teh kalunggung segala kalau itu kapuntas. Itu parahu itu tuh. Eta mata apa? Dimana nincak tai bagong. Eta namanya kalaman tai bagong. Tai anjing mah tara nepi ka kitu tai anjing. Nincak tai anjing tara nepi ka aya jaraman tai anjing. Tapi tai bagong. Eta. Alhamdulillah nepi ka kieu candai ada kalungna gitara ya. Mana ya bagong itu aya nama orang. Dina osokna ge kaleuweung tara sok pake sandal ya make sepatu eta. Eta bae kan nyeker men. Eta. Nya jaramna teh. Jaramna. Mantak jelas. Haram nginguna oge. Gitu nya selesai nawi haram nih, teu dihalalkeun ngingu bagong. Beda jeung anjing, gitu. Anjing mah masih kene meunang. Asal keur ngajaga jeung keur moro masih kene meunang. Ta eta anakna anjing jeung anakna bagong najis mugola do. Taina ge najis mugola do sami. Buluna ge najis mugola do. Kumaha mun ramatna aya tai anjing lami ti lami bijil ramat bade tai kucing nih saya ramatannya. Sami ramat eta. Eta. Tak lah aya nama lah nya. Ku zaman nama barudak leutik sarana lah. Kadang-kadang ieu hati mereka sawah lah. Ya kadang-kadang di sawah teh anjing geus sok ahaya. Tak kudu hati-hati. Ya saya mah jarang ke sawahnya sih. Ngorok. Mata engke mah kahareupna etanya, kahareupna bakal hese jalma nu bisa ngolah sawah. Hese. Naon sababna? Teh ayeuna barudak karora ena dialajar ngolah sawah teh. Awewe gawe ka pabrik. Itu ayeuna taro sekian puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan. Moal aya nu kuling ngarame teh paling ku mesin kan. Ayeuna ge sararese kan nu garawe. Sawah ninggana dijual cenah sawah naon eueuh nu gaweana ge cenah kitu ditah macul hararese eta teh mau dibuat ya hararese kitu tah jual we cenah kitu aya nu kitu tah harusna ulah dijual keneh bakal heseng ge manu ieu kana sawah di urang kitu nya khususna lantaran naon tempo we ayeuna anu kuling ngaramet nu barudak mah teh aya kitu tah aya kulit macul badak morata gengsi atuh kulit macul padahal lumayan teh nepi ka lohor sabaraha teh sabaraha ini 70 hah sabaraha 70 50 nepi ka lohor 70 cenah nepi ka lohor sabaraha jam keur 5 jam keur 5 jam tak orang kada itu ramat na oge najis ae ma'al
akhari tegesna sarta sato sejena tabaan karena turut lahuma kana bagongnya hinjir karena anjing jeung bagong au ma'agwairihi atawa sarta liana sal anjing jeung bagong min hayawanin halna tetap tina sato anu sahijita anu suci tagliban karena ngalindih li najisin kana najis li anal para karena sanyana anak eta nurut yatba'u nurut akhasa kana panghina-hina ti indung la salaine ti indung bapana duasa pinajasatin dina najis saru anak najis ada yang leutik keneh cenah anger leutik keneh oge gitu keur leutik sok lucu eta na anak pokokna mah ke SD mah bener nyinggung anjing teh atuh mah tadi kok depan aya panggung teh ulin teh di kolong ngupuk atuh jeung anak anjing ulin teh ingat yang si Udi hiji ewang buka anjing oh enggak anjing itu kelaletik anjing gelut bukan nih pada ngarele dari anjing mah anakna itu ya nama teu aya di urang jarang di urang ingat teh kelaletik same ya anakna najis itu pinajas nerang najis wa tahrimi jeung dina haram itu dipencitna dabihatin dipencitna keur naon geura ada dipencitna eta gitu anjingnya dipencit keur naon keur hek mata keur bangsa urang bangsa Islam haram mencit lain cuma ngadaharna wungkul mencitna ya nya eta dipencet teh keur naon gitu jadi cek kamari dengan dipayun kantos dicarioskeun di mana-mana orang rek migawe perkara itu kudu puguh alasanana jeung manfaatna entong boro barang nyarita we urang rek nyarita teh kudu puguh manfaatna namun ieu caritaan lamun sakira-kira caritaan urang teu aya manfaatna mending cicing gitu kan ya ayah hadis nih Kangjeng Rasulnya man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut sajal man iman ka jeung iman kana poe akhir falyakul khairan maka nyarita anu halus dina pada halus itu aya manfaatna lamun kira-kira caritaan urang teu puguh mending cicing we. Ya gitu deh parang pagawean urang barang gawe urang. Perilaku urang. Daripada taya manfaatna eta mending cicing. Nya dibandingkeun lamun teh aya pilihan daripada cicing mending barang gawe anu aya manfaatna naon we gitu. Sumalodoyeuh atuh nyaboran-nyaboran ka tatangkalan sudah. Kemang sebor maka halodoan bisi garing hirup eta kemang tatangkalan aya di alam dunia itu maraca tasbih hirupna eta tatangkalan disebor syariatna disebor kurang berarti maca tasbih keur saha eta kahadean maca tasbihna keur nu nyebor itu manfaat berarti eta pagawean sebor kemang pagawean manfaat nganuhunkeun anak eta tatangkalan kemangna itu nganuhunkeun hirup bunga kan hirup teh saha ieu Asep cenah jebor eta teh maraca tasbih tatangkalan teh nya dalikit keur saha kahadeanana atuh keur nu nyebor syariat nu nyebor kan hirup teh daripada cicing mending naon we sagawe-gawe jadi tanaga teh aya manfaatna dina diri urang teh dipake naon be kurah korek sasapu atuh
Ya segera naon enak dipakai cicing. Ngalah drakor, nah manfaatnya itu. Nah gitu, cicing gitu nih. Nah manfaatnya. Jadi haram cenah dabi hati ada bihati dipencit. Nah, dipencit dan maksudnya kernaon. Wal munaka hati jeung dina ngawinkeun anak kawinkeun. Cenah beranak pinak. Haram cenah gitu. Ngawinkeun anak. Wal akli jeung diharamkeun ngadaharna wa ademi sihati jeung teu meunang teu sah. Naon udhiyatin dipakai kurban. Teu meunang. Mending kene manuk piit aya babasaan ningan. Jalma anu jumaahan pangpaneurina seperti kurban manuk piit. Manuk piit gitu. Nah gitu. Usah dipakai kurban aja. Mending domba we. Ngome. Kepikiran ceng tenging domba gitu. Tapi pikir-pikir ngariutna gitu. Megah kene. Nah kudu ngarit. Oh nih, teu meunang halodo, teu meunang hiji, juku teu kudu aya. Sah dipakai kurbannya anjing jeung babi. Wal akikati jeung teu sah dipakai eka. Cenah ya anjing tetangga tewak ke pencit urang pake eka. Nah. Rek sanu ngadahar geura. Gitu. Matak teh luhur saur saya Nawawi wa tahrimil dabihati. Yang dina haramna dipencitna mencitna ge haram komo ngadahar keur naon ujug dipencit unggul keun antep cenah hirup batur atuh karunya wah orang pencit jeung eta hawana nu poe anjing sok hayang cingogo ngodog batu hayang maledog ge hawana teh mun dipikir-pikir urang ieu Mas nya Aris misalkan ku batur di kitu nyeri hate mah entong ora dibabet lah didegungkeun heula nepangih jeung urang eta batur ngan ngadegungkeun nganekean we gitu. Urang salah naon. Gitu henteu. Geura. Hawana teh hayang maledog we eta nepo anjing Gusti dipikir-pikir meureun geus kuduna we. Eta aya naon eta nepi ka daya tarik ka jalma teh hayang maledog we. Gitu. Nah dipikir-pikir. Nah, cenah salah naon aing cenah. Aya anjing kodoan dikebah dibetakeun umbat gitu anjing teh. Tadi baledog ge. Kira pikir-pikirnya. Lamun urang kitu. Kumaha? Nyeri hate mah. Mesti nah, urang kudu nepi ka hadinya berpikir. Ieu mah daun salam heula. Ibu-ibu rek masak eueuh daun salam nepi ka tangka teh neangan tatangga bogeun menta ka tatangga kan daun salam masak geus asak masak kitu ge eta daun salam dikapanakeun kana wadah runtah keur aya parang butuh mah ka urang ka tatang ku teteh neangan geus mah dialap manfaatna gitu ya dihare-harekeun ditanya ge henteu sugan nganuhun-nganuhunkeun cek paribasa teh bisa di dieu urang kudu sabar di waktu urang yang harapan model karar itu. Kadang-kadang nyalama gitu kan. Nah keur butuhna mah ka urang nepi ka kita pirang bara atau mayar tanaga urang iman nuhun. Kadang-kadang aya jalma. Tis. Sempet ge ya punten ya. Aya jalmi ya nelpon ya. Moal diwatoskeun jalmi ya. Nya nelpon teh kaangkat terus nga-WA. Nelpon ya kan naroskeun masalah faraid bagi waris keceng teh urang hitung heula dihitung hampir kana setengah jam lah ngitung atau subuh
dibagi dua heula, ada bapana maot terus lami bagi dua heula. Harta indungna berenang, harta indungna harta bapana atau dibagi warisnya bapana ada maot. Indungna mah daya kene. Hak indung beren, indung udah boga anak, sabaraha kayak ya sabaraha terus nepi ka hasil kirimkeun mangga teh. Eta sugan hatur nuhun. Isi kehet sing teh akeun bae meureun. Ilmu nakur sakitu takeun bae. Itu ngapalkeun urang itu. Ngitung ieu bagian, ieu bagian, ieu mana ya. Ini kan bapana maot. Ya kan rek ngajual talahan. Lahan teh menang duaan. Meureun betul menang duaan eta lahan teh. Bapana teh maot. Gitu, tinggal nanti berarti tak kudu dibagi dua heula. Satengah keur indungna, setengah nu bapana, tanu bapana nu dibagi waris teh. Dan hirup kene mah teh pernah dibagi. Eta. Tengah aya nu dibagi waris teh. Semoga budak. Nah iya terus dihitung indung. Indung naik kabagian deui, hak indung teh nu basa pakaya jeung bapana ongko, hak waris kabagian. Nah boga budak. Terus hampir setengah jam tuh menang sakieu. Tos gitu. Ih, juga nepi ka kieu juga naik nuhun. Gitu. Atur nuhun cenah meureun teh pangatang eta kumaha we lah. Akeun bae meureun. Sabab masing-masing gaya pangabisa meureun pangabisan tapi atona teh naon jadi kaasah deui inget deui gitu nu mana jarang kan eta ngitung waris gitu nah eta lamun model anjing gitu panggih di Baledo enak urang panggih jeung urang ujug neken jelema teh naon gara gitu anya meureun sebagian anak kudu kitu nah eta tak mencit na oke haram ngomong ada harna tesah dipakai kurban tesah dipakai ekah gitu kan anjing babi mah waqad zakarul jalalu waqad zakarul jalalu jeung nyata tos nyariosa al jalalu Syekh Jalaluddin Sayuti Syekh Jalaluddin Sayuti ahkama kana pirang-pirang hukum al-far'i hukum anak bijamil abwabi dina sakabeh pirang-pirang bab al-fiqih pan fikih nadoman kana nadoman tetap dina min bahri tetap dina bahar OPP ya khafif no enteng no ringan wa jangari barela fa'ilatun fa'ilin mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun mustaf'iluna yan ba'u wallahu alam bisa